Halo sahabat misteri. Panggil deh yang orang si Abang Uriel deh. Ya jadi cerita misteri ya. Cerita bahwa fungsi orang teh nah orang ngalah belut lah penting-penting teh nyebor lah ngalah belut itu penting-penting jam 12 petingan posisi orang tiluan orang teh ngalah belut teh dihandap di Lebak orang teh ya ada model ngalah belut gitu mah pasti sok aya halangana sih model disebut curi gitu teh malah. Mesti orang teh nyenteran di sawah teh nyenteran belut teh tambah loba itu belut teh. Nah anjing cai teh belut teh beki loba ge asa aneh gitu barejeng si bulu kelek anjing main bulu kelek bulu punuk teh merinding teh geus ngalika tukang beneran itu tukang aya nu bodas jeung pae wae urang lamun urang ngabejaan kabautan urang nu dua eta si Daden aja si Unyil ada pasti si Ata kabur sih dan orang tengah bejaan bahwa di tukang teh anu nuturkeun ngalah belut teh terus orang teh suatu saat si dua anak teh ngerasa gitu asa anu aneh gitu na dirina asa anu nuturkeun gitu kurang tuh dibalikeun Allah mana naon gitu orang terus nyeboran orang teh belut teh orang rasa kompan belut teh suatu saat sosok sin pisan menyeramkan namun bisa disebut mah genderuwo sosok teh orang teh ada orang mah lain siana lain sin kujurignya siana ku Allah gitu kurang teh deketan kurang teh senteran balik istighfar hati mah astagfirullahaladzim tanya aing teh genderuwo anjing pas semakin deket anjing si goblok teh pek teh cari Lebak anjing keur modal goblok anjing genderuwo anjing pas semakin deket anjing si goblok teh pek teh cari Lebak anjing keur modal goblok anjing genderuwo semakin deket anjing si goblok teh pek teh cari Lebak anjing keur modal goblok anjing